Balik harus tinggalan kalau urusan obat itu. Cekap tuh saya, cekap tuh, ibu capek itu, ya, si kuring sudah capek, tiap koki kuriling, tuh. Oke salin, si kuring amanah, ke ahli sadayana kurang mah, ahli sunnah wal jamaah terakhir ya. Ikhtiar kedah ikhtiar kasar ikhtiar sanes ikhtiar nu nantoskeun untung Gusti nganggo masker jaga jarak cuci tangan ikhtiar tapi tadi dia mah jona hejo pas setak-setak ke aman kadang bisa ayat tamunya bisa ya tamu ada seri di Singguri di Simpon di pesantren ayah genap nungkeni dumeh putrana di Jakarta di Payunda ayah di Tangerang paleres malah ayeuna pangaresta Ceng Munir terus ngalantik di itu tak ketua MUI positif di rumah sakit terus 8 dinten 2 nawa sehingga sehatnya tak ada positif ikhtiar urang teh sok aya nu cerita ieu sieun mas jantong ku covid ku Allah sieun mah eta nyarita legek jika bener goreng paru lamun kitu mah atuh ente hayang duit kumaha Allah we ngedong leres tuh kade cicing we jadi ikhtiar divaksin ikhtiar tong sieun divaksin si kuring geus divaksin Dumeh Singguri teh di Garut di MUI penasehat pembina di MUI Kabupaten di NU Singguri Mustasar penasehat di NU di Kabupaten kudu panggilanna divaksin enggal teu naon kade hoak kamu nyebutkeun divaksin beliau divaksin ngelompok umur Singguri kade bisa ngapujangan ke 70 tahun lebih Incu 18 divaksin tenang dikawal makan divaksin pembukaan di sialis oh jangan mata ini jadi kata iya lah maka sahabat tengah di tauhid dengan dipikir ulah maka ahli sunnah wal jamaah mah sholat sing bener rukun sholat nabi tauhidna yakinna urang ka Allah kemunajat ka Allah ikhlasna tasawuf gabung pikir tauhid tasawuf ya oke tauhid mah kabeh memang ku Allah la yusibana illa ma kataballah naon perkara nu geuna ku Allah tapi urang kedah ikhtiar kade di kampung di Tombol Singguri majian pengarahan kamari beda yang dipasti lancar kakara pejabat kakara model debat guru di MUI masyarakat ayah mulai kalinya padahal anu dagang mulai ngiri beda pasti kakara lapur ke kebon menjadi yang divaksin lu yang divaksin polio oke vaksin suksesnya polio vaksin teh mereka Arab divaksin oke kaputra ibu nusok nyala ke Jakarta ke Sumatera tergaduh tanda vaksin mau bisa mau bisa berangkat malah eta manfaat nama urang tubuh insya Allah disyariatkan bakal mual kena dina lagi mual parah mudah-mudahan COVID khususnya di Indonesia unasan dunia sing enggal ilang sabab ke Arab ke kamari bedok putra urang di damang turiah anu solihun zarayana salam ya Rabbi Mustafa balil baqar sidana wabillana mamado ya wasi'an karami huwal habibul hadi turja syafa'atuhu likulli
salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Leres natina hak tepat natina kalian syukuri terutama kepada ustaz para tokoh ayat kelepatan sing kersa wa aslihil fasadali ta'muli wa ilbadi hasan pala tubadili wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.